Kang punten bade tumaros ari kaluar cai madi eta hukumna wajib adus atanapi henteu. Jawabanana tatkala si jalma kaluar cai madi rek lalaki rek awewe tah eta si jalma teu wajib adus. Ngan lamun eta jalma asalna boga wudu ku kaluarna cai madi batal wuduna. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu Syarah Muhadzab juz kedua halaman 161. Didinya aya ibarah wa ajma'a al ulama'u, para ulama sepakat annahu kana sanyana kalakuan eta la yajibu teu wajib naon al ghusl adus bi khurujil madhi kusabab kaluarna cai madhi wal wadi jeung kusabab kaluarna cai wadi. Si jalma kaluar cai madhi atanapi wadi teu wajib adus. Cai madhi mah kaluarna teh kusabab nyongsrongna syahwat ngan didinya kaluarna teu aya ladat, teu aya ngeunah, hanya ngecai biasa bae. Ari wadi mah kaluarna teh kusabab atas manggul beberatan anu berat, biasana sabada ngompol ngececei kaluar cai wadi lamun tas manggul beberatan. Kaluarna teu aya ladat, teu aya nikmat, teu aya muncrat dina lebah wadi jeung madi. Tah kaluar madi, kaluar wadi henteu wajib adus. Ngan wattafaqo ashabuna, sepakat ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i ala wujubil ghusli, atas wajib adus bi khurujil mani kusabab bijil cai mani ala ayi halin netepan atas kumaha bae tingkahna eta bijil mani tetep wajib adus. Walau kana damman abiton, sok sanajan kabuktian cai mani eta rupana rupa darah anu murni. Wa yakunu hina idin tahiron, asalkan dipastikan eta cai mani kumaha bae rupana di hukuman suci. Berbeda jeung madi jeung wadi. Madi jeung wadi mah eta najis. Cai mani mah kumaha bae rupana eta suci. Sarrahabihi Asy-Syaikh Abu Hamid geus mertelakeun bihi kalawan hukum cai mani sa Syekh Abu Hamid wal ashabu jeung para ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa haka ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i ngahikayatkeun wajhan syazan kana jalan anu syaz annahu idza kana kalawani dami sanyana kalakuan di mana-mana bukti cai mani rupana teh rupa darah, cek Imam Ar-Rafi'i mah lam yajib al-ghuslu, teu wajib adus. Walaisa henteu ieu mani anu bijilna berupa darah eta bisa naon-naon, hartina tong dianggap mani mata henteu wajib adus, cek Imam Ar-Rafi'i tatkala eta cai mani rupa darah. Jadi kaluar cai madi, cai wadi eta henteu wajib adus. Hanya saja lamun boga wudu wuduna batal, jeung eta madi jeung wadi mah najis. Kaluar cai mani eta wajib adus, ngan hukumna eta cai mani adalah suci. Wallahu a'lam bissawab.